jadi kesimpulan nama baheula teh aya raja anu gelarna di Mesir teh Raja Firaun. Anu kebenaran raja tersebut teh can nyorang muriang saumur-umur. Boro-boro muriang darah tinggi, kencing manis sales, mak can nyorang. Harata Allah nyin jelema kos kitu Allah. Wah raja sa. Sales banyak nama kanu sales mah teh gergeteun. Sebab aing mah can nyorang sales teh. Batuk can nyorang batuk. Urang mah pan ieu kuari serak can encan cager-cager ban ieu kuari serak. Nya nama Firaun teh serak-serak. Batuk henteu sales mah henteu darah tinggi henteu. Lamun aya jelema nyaritakeun aduh cenah hese kieu seuri nya nama. Kieu we hese cek. Kieu we ratu cek eta. Eta Firaun teh nyorang gering nya nama. Masyaallah. Walam yara makruhan qattu. Can pernah salila hirupnya na umurna nyana 620 tahun. Walam yara makruhan qattu can pernah nyana dibere kateugena nu ngaran pusing, nu ngaran muriang, nu ngaran beban, can urang sama sekali. Masyaallah, masyaallah. Masyaallah. Walau kana sallallahu fitil kalmatu yaum ahima lailah wajad lebda'arubah andai kata nyana sakali ibe pernah ngarasa lapar atau sakali ibe pernah ngarasa panas atau sakali ibe pernah kategenah niscaya nyana moal ngaku pangeran kulantaran teu pernah kategenah di dirina teu pernah gering maka timbullah nyana pengakuan tidirina bahwa Tuhan itu adalah saya. Jadi nyana raja ngaku pangeran Firaun. Firaun anu berhadapan jeung Kangjeng Nabi Musa, Firaun dinasti kedua Ramses II.